Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Imran Naufal ti kelas 10 MIPA 2. Dina video ieu abdi bade ngadongeng sasakala anu judulna Talaga Warna. Sasakala Talaga Warna. Zaman baheula di daerah Puncak Bogor, leuwih tepatna di sekitaran Pagunungan Megamendung, aya sahiji karajaan anu ngaranna Katatanggehan. Ngaran karajaan ieu teh asalna tina kecap kuta nu miboga harti tempat jeung tanggehan anu hartina andalan. Karajaan ieu oge sok disebut karajaan Kumangi-Kemangi. Karajaan Kutatanggehan dipimpin ku saurang raja nyaeta Prabu Sawarnalaya. Istrina nyaeta Praweswari nu ngaranna Ratu Purmasana. Di mangsa kapemimpinanna kerajaan ieu teh kakoncara damai, subur, makmur, jeung tentrem. Teu aya hiji oge keluarga anu kalahaparan. Namun sanajan kitu Prabu Sawarnalaya jeung Prameswari can ngerasa bungah. Sabab mang taun-taun dilana kawin, maranehna encan dikarunai pun anak. Padahal segala cara geus dilakukeun, seperti ngaminum jamu tradisional, nepi ka menta saran ka panasehat karajaan. Tapi angger weh teu aya hasilna. Saterusna sang raja Sawarnalaya mutuskeun pikeun tatapa di goa. Sanggeus babaraha lilana, akhirna raja menang hiji wangsit. Sanggeus babaraha bulan, Praweswari teh hamil jeung ngelahirkan putri anu gumelis kacida. Nu dibere ngaran Nyi Ajeng Gilang Rinukmini atawa sok disebut oge Putri Ayu Kencana Ungu. Kusaking nyaahna ka putrina, sagala kahayang diturutkeun kabeh. Da puguh anak hiji-hijina. Saparantos putrina remaja, sang raja ngayakeun pesta jeung merekeun hadiah mangrupa kalung. Tapi Nyi Ajeng Gilang Rinukmi kalakah membungeun narima hadiah eta, malah dipikeun jeung dialungkeun nepi ka kalung nu inten berlian eta awur-awuran. Tungtungna indungna cirik teu eureun-eureun. Barengan jeung kitu aya sahiji kajadian di mana aya lini gede ngagoncang jeung kaluar cai tina jero taneuh. Nu makin lila makin ngagedean nepi ka akhirna ngalelepkeun kerajaan Katatanggehan jeung sagala isina. Di jero talaga eta sok mancarkeun cahaya anu warna-warni. Nu ceuk beja mah asalna ti kalung inten berlian kasebat. Nu sebab kitu talaga eta dingarana Talaga Warna. Sakitu wae dongeng ti abdi. Abdi Muhammad Imran Naufal ngucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.